Cim, Cim, kalah gitaran. Iya aya tugas, astagfirullahaladzim. Kalah galau. Eta pemenang giveaway kumaha? Kalah galau. Aya. Oke guys, Kumaha eta? kami to my channel bersama Mr. Encim, terkece terbaday, channel terburik se Indonesia. Aduh, hampura giveaway teh kamari teh rada telat. Aya tugas sekolah Mr. Encim teh. Can tugas negara. Tugas negara lah pokok. Can tugas ngurus cinta. Budak, ya aduh ngurus budak papang nama. Kesibukannya rada dimaklum nges tapi da entos dieukeun. Komen jangan tulisanna duh Mr. Pinter rada halus rada dokter lah kan bae nya da engke mah di ieu jadi ieu teh jawaban anu giveaway Mr. Encim jawabanna teh anu benerna 165.000. Tapi kumaha Cim aya nu ngajawab ge 150 apa disahkeun? Tah kali ini jadi menangkan 165.000 Mr. Encim. Tah anu ngomen 150 oge ayalah henteu ieu nya anu ngomen 150 oge masuk oge jadi ieu mah di kusabab nya da Mr. Encim teh bager teuing jeung dolarna nya gede lah lumayan gitu. Jadi hanya untuk 4 orang pemenang ini mah 4 orang pemenang sistemna kayak ku Mr. Encim dikocok. Dikocok Kocok arisan Bang Emok ningan Bang Ingok malam rebo malam werbo ningan Bang Emok kayak merenang dieukeun da ieu teh disebutkeun ngaran YouTube nama IG. Tah nanti yang pemenang di DM ku akun IG Mr. Encim. Di DM ku akun IG Mr. Encim. Naon ngaranna? Namana Anom Galih S Sandika ke dicantumkeun nya. Berarti lamun selain ti IG eta ngechat lain berarti. Selain ti IG Anom Galih, selain ti IG eta bukan itu mah bukan. Dicantumkeun di dia gitu. Cantumkeun ke di dia. Mana di sesi script tah nya. Kayak dicantumkan di dinya kayak ku Mr. Encim selain eta lain berarti bukan Mr. Encim eta mah nama Mr. Encim Anom Galih Sabta Sanika kayak di DM ku Mr. Encim hari Sabtu plus dikirim nyamperin di DM teh minta nomor dana langsung ku Mr. Encim dikirim bukti pengiriman pokoknya mah nya mohon maaf ya bisa ageng teuing bisa ageng teuing lah ti Mr. Encim. Nya urang ieu wae ayeuna urang dimulaikeun wae ieu nama-nama ieuna bisi pajarkeun gitu kelicikan atau naon Mr. Encim urang kocokeun wae ieu aya ek manggil asisten mah siap calik Allah asisten aya Wina Sapitri Yamlok IG-na SF3 Wina sahnya sah linting Raptur bener Raptur Den oke linting ya Diki Setiawan IG Pele Diki alah saha eta Satah Susi Kusmawati Sakhi tadi DM ku Mr. Encim nya akun Anom Galih Derizki Muhammad IG Derizki Muhammad sah juga ieu RW sia kira RT nya Wing Senja 255G Wing saja itu wing aja sah pokoknya mah anu teu komen kareunya ieu teu kabagian ye
Sah. Sayo kena ulah tuh dalam gitu ieu lagi pawai cing lah serius dan lah neng Ari leres Diles. tulisan sorangan teh ka arti banyak Yudi Nopiandi IG Yudi Nopiandi sah nomor seberapa 3 2 nomor 2 sah Setia Saja IG TY HNN 13 PHH. Oke dari tinggalin nama dina komen lah nu jelas tulisannya Sandi Wahyudi 2431 Sandi Wahyudi 11 Gundir Rafael IG Masya Allah Masya Allah tan istighfar ini strip 0110 Aya DLPY ini Naon strip underscore strip Cope Break Cahyana 23 sakenal namanya Igim RFRIIIACH IG nah tong itu ingat tuh Patrick 17 Rabbani Sky Lord Sky keda dina ieu mah moalnya Sabrina official 2981 Sabri Perles woi Perles besi Perles ternyata stainless. Septiansyah Ramadan Tibo Jet Legend bos Legend kan kade Putra Jet YN Biak Jet gitu sah Ripki Project 3551 Kan togel. Pratama Putra 1768 Pratama PTRXX Rejaikram 2981 pasangan yang ujungnya karet poek atuh Berapa tahu Cim? kertas sabaraha bi teh 20 hiji aya. 1 2 3 opatnya 5 6 7 8 8 10 11 12 bisa normal gitu tuh pas liwar gitu 11 belum masih rotan lah nya Waduh lah. 11 17 18 18 20 22 nah 24 dulu gitu 24 sana gitu tutupan buntu haus tuh kayaknya pokoknya pantengin we video Mr. Cim dina channel Remburan rencana puasa naon Cim? rencana puasa aya bikin konten-konten anu menarik bakal aya di giveaway insyaallah ke THR gitu. THR aya meureunnan ke insyaallah-nya urang ngabuburit urang ka tengah tempat urang apaan Holiday urang holiday ngabuburit meureunnan jeung si Neng buka puasa meureunnan jeung saha sahur alah minum budak urang kawitan ku bismillah rada gedean meureun Cim akhiri dengan alhamdulillah liangna ya gede 3 ka 7 ya. Nah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak suara. keurut lah tuh kertas sisina eta
disangka teu diisian. Alah foto nu jojoet gitu. Baik. Ampun. Penting mah yeuna sok da nya. Iya. Kocok-kocok lah gua ngaper. Sisa buka. Siap. Oit. Teh sah dua. Sah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Urang buka. Iya tuh maneh kuduna. Urang buka. Nah, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teng. Teng. Saha? Pratama PTRXE Pratama sah. Pratama tulis buku-buku. Bae simpen deui lah di dinya. Wah, kayaknya belum tulis. Kedua. Sabar. Anu teu meunang giveaway, jangan putus asa. Panteng we terus, subscribe we terus YouTube, Share. area hiburan, KG pasti insyaallah mun aya rezekina, Mr. Cim giveaway deui. Beuki banyak deui anu pemenangna. Amin. Pokona mah subscribe, Dukung terus pokoknya. dukung terus ke ku Mr. Cim. Dikasih di giveaway. Kedua. Duk. Kedua Derizki Muhammad. Cim. Oke, Derizki Muhammad 2. Lagi atan. Tah ningan. Tah. Katilu Wina Sapitri. Tah. Oke. Ya alhamdulillahnya anu kengeng Terakhir. Jadi ya. Pulang ka Pernes yang bener terakhir. Terakhir mah kurang kapena bener bisa. Pang nama ieu nya sekali deui anu teh kengeng dukung terus channel Mr. Cim ge pasti giveaway deui. Hiji deui. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ngabarilin nawilit lah bari lalajo. Oke. Wait. Tesah. Tiluan. Diwan gitu. Bangkar. Wes. Saha teh? Iya. Rapturden. Aduh. Dulu terakhir Rapturden. Oke. Rapturden. Jadi sawan nu menang sih. anu menang anu bakal di DM ku Mr. Cim aya Derizki Muhammad, aya Rapturden, aya Wina Sapitri, aya Pratama PTR. Oke. Kenal tuh itu. Iya mah siapa ya? Japren. Jadi anu menang eta anu ieu panginten sanes milikna tong kecil hati pokona mah dukung terus share sebanyak-banyaknya video Mr. Cim. Insyaallah Mr. Cim subscribe na seueur, di share na beuki seueur, anu nge-like na beuki seueur, meunang anu komen seueur. Tah Mr. Cim ke pasti ngayakeun deui giveaway. Pas pemenangna pasti banyak mata. Jangan berkecil hati nya tah. Kamu jangan berkecil hati. Wait dah kamu mah teu ngomen. Malah jauh iya. Pokoknya mah hari Sabtu bakal di DM ku akun Mr. Cim sekali deui. Di dia aya Anom Galih Sandika. Selain akun eta berarti bukan dari area hiburan, bukan, kecuali IG langsung Mr. Cim dari Anom Galih Sandika eta pokoknya namanya kayak anu kengeng ieu. Nah kayak anu ieu ge pasti di DM ku Mr. Cim iraha nyungkeun di follow.
Pasti di DM Mr. Jim. Ya pokoknya mah kayak aya video-video di Mr. Jim mana sekolah kene aduh. Nya aya lah sababaraha hari deui mah Mr. Jim. Alhamdulillah mudah-mudahan lulus. Amin. Nah, mudah-mudahan nilainya nya baragus lah. Mr. Jim pasti langsung mantengkeun kana YouTube di upgrade lamun motor tama di upgrade teh si Rossi ta pasti di upgrade ku Mr. Jim. Nya pokona mah ieu ke di DM ku Mr. Jim hari Sabtu ayeuna 8 8 10 11 tanggal 11 berarti nya. Kumaha hitungan teh? Ayeuna 8 ayeuna teh poe naon? Rebo 8, 8, 10, 11 tanggal 11 3 harinya tanggal 11 ku Mr. Jim di DM dipinta nomor dana ku Mr. Jim langsung mau kirim nomor dana Kader pakai naon? tong dipakai depo ya tong dipakai kemarin si Abah si kabentar ke HP aku petir sia ke tong yang gitu anu nya baik-baik lah anu manfaat makanan misalnya pokoknya mah sakitu tuh Mr. Jim jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share sekali deh Mr. Jim. Hatur nuhun dan terima kasih. Goodbye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.